Ara rese dengan pausahaan teh. Aprak-aprakan ti isuk lebih kawaya kiwari ke hasil. Nihil, anggar nihil. Sugani aya searching ya. Dina sosmed sugana aya info. Terus ka kulon, terus ka wetan, ka kidul, ka kaler, hasil. Kumaha lihat teh hasil teh. Oh nyata tuh hasil. Encan maksudnya teh modelan can hasil lain teh hasil da keur usaha keneh. Terus kumaha atuh kahirupan urang banyak ieu wae eueuh kemajuan. Heueuh sabar we da ieu keur usaha. Terus di ka kulon, terus ka wetan, terus ka kaler, terus ka belah kidul can aya hasilna. Heueuh atuh da teu kurang-kurang sabar mah ti baheula oge. Tapi da kesel we kieu wae mah. Ini mah iyalah supaya pikiran rada cenghar, pikiran rada genah. Terus saya panggilin kopi kayak itu. Ih hayo we ngopi wae sangkilang beuteung panyakitan ge. Kekurangan kopi atau kopi. Peribahasa nyuruh beuteung, kita ngopi wae. Kan tadi teh ditahana satengahna, kurang-kurangan ah. Ka mana jelema teh? Kang, ieu kopi teh. Kala. Nah, sakieu atuh ngopi teh. Nah, kalau tebang setengahna kan biasa rada pinu. Kan teh dikurangan lain. Aduh, maksudnya lain ngurangan caina, oke kopina. Ngurangan ngopi gitu maksudnya lain caina dikurangan.